lilir yang berbangun lilir yang berbangun kayak ngimpen sare sakedapan naon maksudna sampean ngaganggu ka kaula nu keur tatapa ya hampura leuwih ti heula patapa saha sampean ngaran kaula Kresna urang mana kaula raja nagara Dwarwati sajabana ti raja kaula teh Batara ya geus sabaraha poe anjeun tatapa aya kana 2 bulanna kaula 2 bulan tapa naon udagan sampean tapa kaula teh keur neangan pusaka kaula anu teu aya kalengitan pusaka anu kasebut sakra udaksana senjata sakra leungit teu aya pangih henteu ku jalan tapak henteu atuh nanaonan anjeun teh cilaka kudua kutilu kahiji anjeun geus culah ka nagara jeung ka bangsa nah eta lain korupsi Kresna mikir anjeun lamun tatapa teh kau lagi apal anjeun teh melebu ka mana Kresna menta argumentasina menta data-data nu otentik nah anu eueuh bisa diteangan ku cara tapa cing mikir bari jeung kawajiban anjeun teh hiji raja nagara Dwarwati anu geus sanggup waktu diistrenan geus diwakafkeun eta jiwa raga anjeun demi negara demi bangsa tapi nah geuningan anjeun ayeuna nyiksa awak demi kepentingan pribadi nah eta lain korupsi ya jawab sarjana seni kaula moacul kana tatarik karuhun kaula tuluy karuhun kaula geus ngabejaan di mana aya pasualan pek gerak tatapa jeung puasa init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah kunaon anjeun bet ngaganggu ka kaula lamun keheul kana kalakuan kaula model kieu ieu mah urusan kaula urusan anjeun we atuh pikiran nah kaula ngarugikeun ka sampean ya lain kaula anu rugi tapi rakyat anjeun nu ditinggalkeun kapan anjeun geus aya patula patali raja geus sanggup kepentingan negara jeung bangsa nepi ka toh pati jiwa raga tapi kunaon ayeuna tatapa di dieu keur kepentingan sorangan Kresna indit bari cicing lumampah ulang ngalengkah lain nganung harti kudu tatapa dek melebu ka mana nyanyahoanan sampean Rasul Pangeran oge teu bisa melebu
Rasul Pangeran oge teu bisa angkat nyalira tapi diisrokeun dimi'rajkeun hartina diangkatkeun lamun maneh ini nyanyahoanan saha nu rek dituju ku sampean. Jawab. Init bari cicing lamun init balengkahkeun suku ngan hate cicing. Hartina istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan eueuh deui semakeun anu wajib lintang ti Allah eta hiji. Lumampah ulah ngalengkah ai init-initan ka mana wae eta hate tong loba lengkah tapi jejegkeun kanu kawasa. Nu cicing nama hate karesna anu cicing nama pamadegan ulah ingkah-ingkahan hartina istiqomah. Ya ngahulang sampean nyontoan teu bale ka raja-raja sejen sedengkeun anjeun teh Batara pimpinan raja-raja sadunya. Bari jeung pengaman dunya tapi kunaon cicing ngacentu di leuweung kahujanan kaibunan kapanasan nyiksa awak tong boronya ka batur diri sorangan geus teu dipikanya sampean musyrik. Hartina kagiles kuroda alam sampean kresna. Naon hasilna tatapa ayeuna? Mana nu diteangan ku sampean ayeuna? Mungkin teu neangan bari cicing. He sang raja ya upama ditalaah ku kaula eta ucapan sampean teh ngabejaan ka kaula ngan anjeun ulah ngahina kaula tatapa nya naon hasilna lain ngahina kaula hasilna aya naon kaula menang ilmu ti saha ti sampean dieu. Cing inget sampean, cing ngahormat kana laku batur, ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana. Sakabeh pagawean manusia, eueuh anu teu guna. Gunana kaula tatapa ayeuna kaula kadatangan sampean ngabejaan ka kaula yen hirup teh ulah kieu. Nah aku sampean teu dianggap menang ilmu kaula tatapa. Sampean tengah hormat karena cara jalma liat. Lain ladang, lain belalang. Hormat kaula. Kadar kaula ningakeun karajaan aya wakil kaula ya kresna. Aya akibat. Aya mamala ditinggalkeun ku sampean karaton aya nu nyicingan. Setiap raja lengah didinja cing ingat. Bakal loba hileud palsapahna setiap tatangkalan anu jadi di alam dunia pasti aya hileudna. Di negara Dwarwati ayeuna aya raja anu ngaran Kresna ngaku-ngaku Kresna.
sebenarnya anu maling eta cakra teh eta jelema abeh dipersaya ku sararea ku haye kula dek ngabejaan sangkan salamet eueuh deui pikeun neangan cakra mah eta jelema geura usir anu sarupa jeung anjeun sabab bakal nyilakakeun balarea bakal perang dunia anu luar biasa. Aya nu nyicingan kerajaan. Ya. Aduh. Moal pati-pati anjeun ngabejaan kitu lamun teu nyaah ka kaula ieu jauh tina dugaan beungeut mode kieu dedegan mode kieu biasa mah jalma jahat geuning naha anjeun teh lamun ditempo ditoropong batin sampean bet bersih-bersih deui jemar sampean nuhun. Jadi sampean pangna ka dieu teh dek dudukun kaula teh boga anu gering ieu jelemana pangyageurkeun sabab bubarna aya di sampean mah kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar bisa ngahuripaken pati saja baning pasti mangga panglanongankeun ieu jami kitu Kresna aja ieu teh dibawa Anger Batara paman teu damang leres Anger bade dikumahakeun mang teh duka atuh paman da salira teh geuning aya nu nyana ku ieu Ponggawa saurna mah panglanongankeun mangga teh teuing manawi kitu oge mung ieu mah syariatna muga-muga we kabul aya di Maha Agung salira oge kedah ngadoa hei Ponggawa iya memang kaula gaduh ai ieu Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya damang dorna damang teu sakara-kara tina teu damangna alah Anger nuhun Anger namun teu karasa naon-naon ieu mah teh cager Anger deudeuh paman nuhun aya keneh nu karaos teu aya sehat mang teh hararampang deui itu teu sakara-kara nah mun asakeun aku guna-guna teu sangka ieu jalmi aya sugan mang dek dikulub geuning bade dilanongan nuhun kisilah ya naon hubunganana sampean jeung Kombayana ke Anger kumaha ya dorna caritakeun heula ka Kresna punten mang teh diculik laras ku Padmanagara ku Setiaki tuang Rayi pajarkeun teh cenah diutus ku Anger nya ku Anger di nagara Dwarwati pikeun nyulik mang aya di tengah leuweung mang teh dipaehan ku Padmanagara cenah mah ditugas ku Anger Batara yen mang teh kedah dipaehan geuning buktina mah kalah dilanongan ieu anu nyanak sampean ka itu teh saha Satyaki mang teh diculikna ku Gatotkaca mung di tengah leuweung mang teh
dek dipaehan ku Setiaki sumping ieu si Cepot si Dawala oge terlibat karena penculikan emang. Jadi anu sumping ka sok kalimat teh Gatot Kaca, Padmanegara, Cepot, sareng si Dawala. Opat jelema pasti bakal terlibat karena penculikan. Kena hukum eta jelema. Aduh. Salira anu miwarangna, salira anu jadi dalangna kumaha ieu teh naon maksudna? Paman. Salaresna kaula teh tatapa lami aya di dieu. Teu bebeja kanu di karaton teh salaresna mah kalengitan sakra. Teu aya nu ningaeun ngarta pari dieu teu aya. Nah, iya. Keke paman. Kumaha parantos? Ya sakit atuh. Kula dek naroskeun. Tadi ka kuping yen Astra Jingga Dawala Satiaki Gatot Kaca bakal terlibat penculikan. Nyulik saha? Nyulik Dorna dek di kumaha? Cenah dek dipaehan geuning buktina disageurkeun. Dek ngahukum naon anjeun ka eta Gatot Kaca? Naon anu digugatna kudu aya barang bukti. Da teu aya korban di dalam dieu. Nah anjeun dek neken eta opat jelema anu nyulik, nah mending urang gawe bareng pikeun newak eta kresna mamalihan anu aya di nagara Dwarwati. Sabab eta anu jadi ulun-ulun kajahatan. Urang koalisi kieu mah yeung. Beres ieu mah. Urang mendengar. Laras anger. Upami teh mah ayeuna Padmanegara kenging hukuman naon barang buktina? Da emang cager. Emang sehat. Saha nu dirugikeun? Nu meh tangan sam. Pemada proses sama emang kudu kieu. Ke. Nah ieu teh saha atuh? Nepi ka bebela papanggih ka kaula teh kakarajeng sampean? Cing, saha anu sabenerna sampean? Cing, aden berbes teh saha? Ieu Sang Hyang Badra Dewa leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi Lurah Semar Badranaya. Itu si eta. Aduh. Si Lurah ini mah. Suga teh lain maneh ku. Suga teh lain ku Cikakak. Otak berlian ieu aki-aki. Batok bulu eusi madu. Wajar ceuk upama Semar Badranaya narima bintang penghargaan. Ti Batara Kresna anu geus nyalametkeun marcapada. Dalamun teh mah ayeuna Panawa nyerang ka nagara Dwarwati, yakin ku ayeuna Dorna diculik teh bakal aya perang anu luar biasa. Hebat. Leuwih ti pengacara. Jigana adat buyung Nasution ge eleh tang maneh. Luhur si Tampul teh moal kuat ka maneh Mar. Eta digaweana teh sorangan deui. Tara loba batur teu hayang kapuji. Nyaan lamun kitu mah ieu jelema teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong bawa-bawa dewa kamanusiaan. Tiasa janten upami kitu mah kulen. Museurna mah dina gawe bareng geuning Kakang Semar. Antara Sang Hyang Batara jeung Dangiang. Nyaeta urang koalisi nyingkahkeun dedemit urang samper Padmanegara Gatot Kaca Astra Jingga jeung Dawala anu aya di leuweung belah ditu.
anu diwayagah Tesen Pandawa nyerang ke negara Dwarwati amuing bakal perang gede koalisi Pandawa Kurawa sareng koalisi raja-raja Nusanesnya nyerang sampean yakin bakal perang dunia anu luar biasa anu hese dieureunkeunana tina barang teu sapira ieu anu jadi pasualan teh anu maling cakra teh itu anu mangrupikeun salira mangga urang beresan dina waktos ayeuna hayu urang samper pun anak anu aya di leuweung hayu sama hayu ager hayu